Kiranan, Brung, salajengna persiapan tentunya kita depokan mau bodas caatos padepokan mau hidung tampil silat sareng padungdung kita depokan mau bodas caatos rencana padepokan mau hidung. Iya, ebrak. Iya, padepokan mau hidup. Ya, para nonoman itu ya, generasi urang.
Aku nuhun di Padepokan Maung Bodas. So, belajar. Saya ucapkan selamat datang Bapak Kapolres bersama jajarannya. Alhamdulillah Bapak Kapolres kita bisa menghadiri menyaksikan seni budaya Sunda dalam rangka Mengampala yang ke-10 Yayasan Padepokan Kusur Palumpung. Gembrak. Alhamdulillah dong. Ini seni tradisi orangnya kita dulu mulai penanaman. Padepokan Maung Guding. Alhamdulillah atur nuhun nanoman sing sararehan. Sanipla saya nama dicebur heula atas tekepulo. Alhamdulillah saya kenemenya pintonan di Padepokan Maung Guding. Alhamdulillah aduh nanoman mana di haturanan. Prung Salajengna persiapan tentunya di Padepokan Maung Bodas, Caatos, Padepokan Maung Guding, tampil. Silat sareng padungdung di Padepokan Maung Bodas, Caatos, rencana Padepokan Maung Guding. Iya, ebrak. Iya, Padepokan Maung Guding. Ya, para nonoman itu ya, generasi urang.
ditampilkan ke Padepokan Maung Bodas silat sareng padungdung. Mangga Padepokan Maung Bodas diaturanan kapayun. Mangga koordinasi sareng tim. Mangga. Anu salajengna Padepokan Maung Bodas silat sareng padungdung. Mangga. Padepokan Maung Bodas. Alah bapak putih awewe generasi muda ya mah. Dilajengnya kumargi seueur hapuntenna. Di Padepokan Tirakasid. Nah, mangga tunggal ratu rampak tarsid. Kumprung tarung mangga. Alah beuki leutik beuki dia teh. Embrak lah. Kasihan motivasi. Mudah-mudahan sehat selalu Neng. Neng ah. Nah,
Painten diselang-selingnya ayeuna pengen diteraskeun ku singa naon teh teh Sima mati mangga painten Sima mati urang geus ieu mana anu bade tina HP nyenapna musikna tina HP padungdung enggak sok ku itu panitia paintenan saatos ya orang seling orang hiburan aya dangdutan ti Ciamis eretunan paintennya orang seling salajengna painten tos beres seni budaya Sunda silat aya hiburan terus kana debus mana bro lah Syukurin pada ngaturan penghula painten ka Kang Acep anu atas hadir di tempat-tempatan anjeunna painten salah sawios putrana almarhum Abah Darso. Alhamdulillah anjeunna tos syuting tos hadir di belakang panggung. Haturan Acep. Haturan wilujeng syuting. Kanggo salajengna painten di Terah Karsidi. Mangga. Wilujeng syuting oge ka Bapak Kapolres anu parantos hadir di tempat-tempatan kali hereng-herenganana. Aturan wilujeng siang Bapak ka Kang Acep oge aturan wilujeng syuting di Taman Wisata Piko anu aya di Parihan Recapaku. Pak Acep benten apresiasi sau. Tuh Alhamdulillahnya tuh.
resep nalang kanu susah para
cintaan Kang Dedi eta Kang Dedi atur jeung batur salemur Kang Dedi eta Kang Dedi akrab jeung Bapak Dajjal dulur di Garut baraya di kota ikan mobil pada terang anu namina Kang Dedi askar eta askar Kang Dedi asli pisan askar eta askar Kang Dedi asa di Garut resep nulung karo butuh balabah resep nalang karo susah para pamri mun diperti para alam mun dipentaan Kang Dedi eta Kang Dedi agur jeung batur salemur Kang Dedi eta Kang Dedi akrab jeung Bapak Dajjal iya keprok lambe keprok mengulas kaning lain Japati aduh ampun nah ya si Tarsi ngali sirah di tiungan dibuka teh wisungkul alah ampun gimana wae teu pangarsa iya ya hungkul alhamdulillah satasana dedeh doa ti kangarsana Kang Haji masih atur salam kongko pangarsana gaduh kawasa kusir galunggung atuh mudah-mudahan oke karsana Kang Haji bade ngadoakeun husna kaoka para seniman alhamdulillah wisuna karsana Kang Haji mulihan Bandung mung aya sababara pincuk artis-artis kita pada ngahibur ke orang sadayana mudah-mudahan lamun mungkin perjalanan lamun teu macet insyaallah mohon aya di dieu nu bade ngahibur teh di TPRI anu bade sumpingna karesana Kang Kun iya mohon amun anjeuna lancar di perjalanan amin nah itu ini orang lajengkeun ti karsana Kang Haji mung asa tabang nu kapayun alhamdulillah ke doa mah paneuri dak kuliah heula sok aduh ampuna atuh biasa we sok ka dieu ke dibere duit ku Kang Haji sok lagu naon cap gorowok wae ah bedanya so ieu Jayanti beda aing minta lagu teu make duit teu bari jumput oh hah sancang kali dia sancang beda sebab sancang ngaguar sejarah urang lamun teu diguar ku bangsa seni Sunda baheula mah Sunda ayeuna mah seni tradisi sok urang tangtukeun silih ayunan silih asal silih asuh terus kita pengarsa keprok nurambe so lagu naon heula ieu aduh ampun beda nu hayang duit mah nya ayo oge sancang cenah dak oh naon duh aing
beda guys kalau lain capek nyanyi ge sok kayak nama isi tarsista nyanyi ya sok buat teman lu kebayun. Alhamdulillah ada sana dia lanjutkan ada bos cek satu ada di hanap banget penting diselingan heula pentingnya supaya cuacanya cair hiburan modern katanya elektron terus kudu bos sareng aya nu bade nyumbang cenah urang kali ke ngiring kawal idenya mana Pak Haji maka Pak Haji bade di luhur
Ngawi. Apa yang tulis sebagai Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes.
domba kuning cenakang satu siap persiapan lupa dia debus siap-siapnya lupa dia debus di dia akhirnya domba kuning lah